Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online dimanapun Anda berada, alam dunia ngeskolot, alam dunia ngeskeung, alam dunia bahkan arek hancur. Kunaon sababna? Kulobana jelema anu maksiat, kulobana pamaksiatan, lolobana jelema mungkarat, mabokan, perjudian di mana-mana. Anu akhirna Allah geus ngadatangkeun timimiti bencana banjir, gempa bumi, tsunami, imah raraje, tatangkalan raruntuh kubaning kulobana pamaksiatan anu aya di alam dunia. Ngan sing yakin dulur, ieu alam dunia moal waka hancur, ieu alam dunia moal waka rajet angin ku aya opat perkara. Qiyamud dunya bi arbaati asya'a, ngadegna kokohna ieu alam dunia moal waka hancur ku opat perkara. Di antara nabi ilmil ulama, ku ilmuna para ulama. Ngan ayeuna ku urang ditelusuri ulama-ulama soleh, ulama-ulama waro geus loba nu ngantunkeun alam dunia. Ulama-ulama anu apik geus loba nu ngantunkeun alam dunia. Loba ulama anu maot, saha nu jadi kagantina? Eueuh deui iwal ti santri nu kudu jadi kagantina. Wa mayyalil mudofa yati khalafa anhu fil i'rabi idza mahudifa. Matakan wayahna santri tetap berjuang, tetap semangat dimanapun wae anjeun ayana santri. Mudah-mudahan ku urang didoakeun, ya Allah, mudah-mudahan santri nu keur berjuang dina membela agama Islam, keur belajar aya dina tempat agama Allah, memperjuangkeun agama Allah. Mudah-mudahan santri sing dihasilkeun ilmuna, sing dicerdaskeun otakna, sing dicapetangkeun lisana, sing disaekeun dina manahna. Nalika balik ka imahna masing-masing, mudah-mudahan sing dimanfaatkeun ilmuna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semangat untuk santri.